Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa nepangan di mitra sadaya bade mang dongengkeun deui wae mitra, neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Ieu dongeng kahaturkeun ka mitra kaum dangu sadaya anu mugi-mugi ngajantenkeun pangbeberah kana manah, panghibur kalbu minangka mulangkeun katineng kana carita-carita Sunda. Mitra dangu urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat parantos dugi ka mitra sabot kitu jol sari nangeui baki dieusi ku cai teh jeung lalawuhna. Sok-sok ditundaan dina meja geus kitu leos deui ka dapur teu rarat-reret ka Susi. Ari Susi meni olohok, manehna heran nempo sari teh da bareto mah eueuh. Atuh sangeus sari ka dapur teh pok manehna nanya, ari eta saha? Sari pura kabantu-bantu kana pagawean Mang Damiri. Babu teh. Teteh mah teu wani nyebutkeun babu. Datarina ge teu maksud ngababukeun. Ieu pasti bantu we atuh teteh ngabantu ka Sari nu kasusahan atuh urang dibantu ku Sari tina urusan pagawean. Jadi istilah nu dipake ku teteh mah lain babu tapi pembantu. Oh gitu. Tepat. Memang pembantu sus cek Yunus randaskeun deui. Sami bae teh daripada malanana mah kitu-kitu keneh. Dohon upami di dieu tos aya pembantu mah beureut bakal aya anu ngabantu kana padamelan teteh. Mang Damiri moal aboteun teuing nya, ceuk Susi. Saterusna Yunus jeung Suryani katut Susi uplek ngobrol manis sagala dicaritakeun. Susi jiga nu nyaan bunga hate padahal jero-jero nama teu panuju kana sikap lanceukna teh nu boga pembantu pantar Sari teh kan teu wani kedal. Da sieun ku Yunus bisi kasigeng hatena. Kocapkeun sorena Yunus amitan ka bojona. Rek aya perlu ka babaturanana tina urusan pagawean. Atuh dius indit sorangan make sedan. Ari Suryani jeung Susi ngadaweung dina kursi teras bari ngobrol ngaler ngidul. Teteh, nah teu lepat milih babu teh. Susi teu euleum nyebut babu. Da keukeuh hatena mah teu panuju. Har, naha make nanya kitu, Sus? Henteu eta we. Atuh asa teu merenah teteh mah teu kagungan manah rangkepan. Babari percayaan ka batur, babari lehat teh teu jiga mamah. Susi can ngebrehkeun eusi hate nu sanyana. Hal ieu teh ngondang kapanasaran pikeun lanceukna. Can ngarti teteh mah. Nah ka mana loyogna omongan Susi teh. Sak jentrekeun sakalian. Naha make nyarita kitu. Ya teh, kudu maca zaman atau kudu ngenteng kana pengalaman batur kieu geura. Abdi gaduh sobat ngaranna Rini. Manehna boga lanceuk awewe. Taya bentana sareng abdi jeung teteh. Dina hiji mangsa lanceuk Rini butuh ku babu. Nyakenging ti kampung. Babu ngora keneh tur pantes jaba geulis deui. Mimiti nama memang teu aya naon-naon tapi lami-lami. Si babu teh kurang ajar. Ngalayanan salaki lanceukna Rini. Dugi ka aya kajantanan anu matak aib.
si babu hamil akibatna rumah tangga lanceuk narini teh berantakan teh. Ieu teh lain dongeng teh, tapi kenyataan. Tadu basar karena pengalaman batur, teteh geus sing waspada. Ulah gagabah milih babu teh, bisi Kang Yunus kagoda. Komo ieu mah katinggalna meni geulis, jaba jiga ayu ting-ting deui. Suryani ngarti ayeuna mah. Naon sababna Susi nyarita kitu tapi Suryani lain budak leutik tapi geus dewasa. Boh jasmanina, boh rohanina geus moal kapangaruhan ku Adi nu kasebut Atah keneh. Susi, eta katerangan teh hade pisan. Nuhun atuh teh, abdi teh nyaah ka teteh. Susi marah mai, asa dipuji ku lanceuk jeung asa kapake. Padahal omongan lanceukna can angeus. Tapi perkara eta yeuh ulah dijadikeun patokan pikeun nangtukeun pilihan pembantu. Sabab jalma teh teu sarua Sus. Jeung deui kajadian sarupa kitu teh moal tumiba ka unggal jalma. Sabab jalma mah najan buukna sarua hideung oge ari adat jeung pamandegan mah beda-beda. Utamana dina budi pakerti jeung kaimanan. Moal bisa disaruakeun tak lantaran kitu. Susi ulah hariwang. Pilihan teteh jeung Kang Yunus teu nyalahan. Tepat pisan milih sari teh. Buktina memang kitu. Teteh mah ulah waka percaya teh. Sabab babu rerencangan ge ari anyaran menyaan bager jeung kapake. Tapi lila-lila mah kitu. Eta teh ngaranna teu pangeriman ari ceuk teteh mah. Teu kuat nahan gogoda, teu tahan uji. Akibatna cilaka. Mohon, tapi kumaha mun Kang Yunus teu tahan uji? Kumaha lamun Kang Yunus kagoda? Saha anu rugi pan teteh? Abdi mangawartosan sote bakatku nyaah ka teteh. Bisi rumah tangga nu tadina tentrem jadi urak-rakan. Tah kitu teh. Cek Susi tetep nyekel pamadeganana lantaran saanyana mah manehna teh sirik nempo dedegan sari anu memang tegep jeung geulis. Cacakan pakaianana basajan. Atuh komo lamun didangdanan. Susi karasa melang bisi Yunus kagoda ku sari. Lamun teh mah disarwakeun jeung penyanyi percis we ayu ting-ting aduna. Sus, teteh bungah boga adi sakitu belana ka teteh. Tepikeun kaboga pikiran anu sakitu alusna. Tapi kekhawatiran anu berlebihan bakal ngabalukarkeun kariweuh di akhirna. Jadi sameme terjadi mah teu kudu langsung boga anggapan kitu. Cukup ku ningkatkeun kawaspadaan bae. Teteh leres, kawaspadaan kedah ditingkatkeun tapi sing emut jalma mah aya apesna teh. Aya balangahna, aya pohonna. Aya naasna ta ieu nu kedah di emutan teh. Bilih dina mangsana apes urang cilaka. Memang teteh mah bisa wae terus-terusan ningkatkeun kawaspadaan. Tapi kumaha ari Kang Yunus? Apan misa raga jeung misa nyawa. Teu bisa dikandalikeun ku teteh. Cobi emut sakali deui. Abdi mangawartosan we sameme aya kajadian anu teu dipiharep. Sedia payung sebelum hujan. Kitu teh kudu waspada pokona mah. Jadi pamanggih Susi kumaha kuduna? Suryani jiga norek kapangaruhan. Pamadeganana mimiti luntur. Mengpeung can aya kagorengan leuwih hade. Si Sari teh eureunkeun ngarah urang salamet babu mareuai teh. Babari loba gantina. Abdi sanggup mantuan milarian nu jujur, nu singer, nu sonagar, anu ngota jeung ngarti kana tugasna. Tapi ulah nu geulis cara nu ieu. Milarian babu teh nu kitu we nu jajar pasar. Tapi Sus, milih jalma jujur teh hese. Sabab kecap jujur hese ditempona ku panon lahir. Kudu kanyahoan heula pagaweanna anu nyata. Jadi ulah gagabah. Da teu gampang neangan anu jujur teh sedengkeun
Sari magis kanyahoan jeung geus karasa ku teteh. Jadi teu satuju upami si Sari dikaluarkeun. Henteu. Naon margina teh? Teteh boga alasan anu kuat jeung kaharti ku akal kahiji mun Sari dikaluarkeun tanpa alasan anu tepat, ieu teh bakal goreng balukana, bakal ngarageragkeun martabat teteh jeung Kang Yunus. Kaduana teteh moal waka ngayakeun tindakan naon-naon mun can aya bukti. Katiluna hese neangan gantina sabab Sari bagis kanyahoan pagaweanana. Atuh kaopatna teteh teu boga hak sabab Sari teh meunang neangan Kang Yunus. Cek Suryani bari pepeta nyarita tanda-tanda keur atuh Susi teh unggut-unggutan. Anu kalima narik kana perhatian abdi teh, tadi teteh nyaurkeun yen si Sari teh kenging Kang Yunus. Tapalebah dieu teteh kudu waspada sabab ieu teh kembang-kembang pikasusaheun nu engkena bakal jadi buah. Kahariwang abdi bakal jadi kanyataan. Teu bisa jadi Kang Yunus teh ieu lain lalaki ngaco lain. Abdi reueus gaduh lanceuk anu satia kacaroge turutaneun tapi sakali deui sing waspada teh sabab teteh teh biara anak singa anu jaga namun anak singa geus gede eta singa teh ngarekeb ka urang. Susi maneh boga hak ngelingan jeung ingetan ka teteh tapi teu meunang nyarita kitu. Nuduh hiji perkara anu tanpa kanyataan bakal ngarugikeun jeung ngabahayakeun eta kaasup kana fitnah. Ari fitnah leuwih jahat batan mateni. Sik inget Susi. Mitra, Susi teu nemalan. Manehna ngarahuh bari nyarane satengah dibandingkeun. Susi jamedud parasaan anak kasigeung ku omongan lanceukna anu teu narima kana kahayang manehna. Atuh sajongjongan mah jempe aya nu nyarita naon-naon. Di luar geus reup-reupan, panon poe geus lila surup, lampu taman jeung lampu-lampu sejena geus harurung, harita geus wanci magrib. Mang Damiri geus babersih di samping sarung, make kampret bodas, sarta di kopeah. Ari Sari keur ngadeluk wiridan, sabada ngalakonan salat magrib. Manehna teu kendat-kendat ngadoa, sangkan dipaparin jalan, pikeun ngahontal cita-citana, da tetep hayang tepung jeung Karmin. Ya Allah, Anjeun maha ningali, maha uninga kana geurentes hate jalmi. Mugi Gusti ngabulkeun kana sagala rupi doa abdi. Mugi-mugi sing enggal ditepangkeun sareng Kang Karmin. Jalanna mah kumaha bae. Kitu diantarana doa Sari ka Allah nu Maha Murah. Sapadareng sewiridan Sari kaluar ti kamarna, rek nyayagikeun pikeun dahar sore. Baranggok Mang Damiri geus miheulaan. Hideung nyayagikeun da Mang Damiri ge
gestuman migawe eta. Terus hampir beres, punten we karepotkeun Mang. Cek Sari bari nyayagikeun lap jeung cai keur kokocok. Ulah salempang nyai, pagawean di ieu imah tanggung jawab duaan. Ulah silih anelkeun tapi kudu silih bantu we urang mah. Nuhun atuh Mang, tapi ka mana Ari dan Yunus? Aduh kateuy kembang kitu nyaho. Narek naon nyai? Henteu asa tiiseun we atuh. Memangnya tiiseun daya den Yunus mah. Tapi sakuduna mah ieu imah teh tambah haneuteun lantaran katambahan deui jiwa. Apa Nen Susi bade di dieu? Maturan rakana. Cek Mang Damiri Bari memeres kursi. Eta Rai dan atanapi Rai dan Yunus. Rainen anjeunna sakola kene di SMA kelas 3. Kawita di mana Mang? Di Jalan Maer ngan langkah ka dieu ukur ya setahun sakali we adi lebaran. Tapi asa rada judesnya Mangnya benten sareng rakana. Ya kitu da jalmi mah teu sami awisa dapur tara lempeng kabeh nyai. Gitu apa cek paribasa oge keur kitu mitra kosrak sadanu lempang dina ubin atuh Jep Sari jeung Mang Damiri jempe teu waranian ngupat dunungan. Yol Suryani nyampeurkeun Keur daraon Mang Sari? Nuju nyiapkeun kanggo tuang Nen. Tarab turu beh heula nya. Dahar nangke ngadaguan Kang Yunus. Mangga Nen, mangga dupi Nen Susi angkat. Henteu itu aya di teras. Keur niis cenah. Cik pangmawakeun cai asa kerang ka hareup. Sakalian jeung goreng suuk anu menang tadinya. Mangga Nen, geun ku Sari atuh. Suryani ngaleos deui ka hareup nyampeurkeun Susi nu paromana jadi muyung lantaran teu sapa madegan jeung lanceukna. Ari Sari buru-buru nyayagikeun pamenta dunungan terus dibawa ka hareup. Barang jol Susi keur baeud. Ret ka Sari neuteup beungeut rada lila. Ret kana baki katempo aya goreng suuk dina keler. Aya naon-naon deui nya Susi amek. Asa aya jalan keur ngabudalkeun ka keuheul. Dasar babu kampungan. Awak kanyaho pisan. Pira kok kudu di kodok kokod suuk teh. Pira kok kudu di kodok kokod suuk teh. Pake sendok atuh. Sakalian jeung piring pisin. Pelet pisan. Bari morotot ka Sari atuh puguh Sari teh badi ngarenyag. Da puguh salila di dinya kakara ayeuna mangih sora anu heuras. Harita teh keur nyekel cai teh sacangkir. Barang ngagebeg teh cangkir goyang, caina keplok ceret kana rok Susi. Atuh hauk deui Susi teh nyarekan meuni lak-lak dasar. Komo kitu atuh. Bet asa aya jalan komo meuntas. Sia teh ngadeleh atawa henteu? Kumaha digawe teh? Belegug teuing sia. Dasar kampungan sia. Bari ti papareket jiga nu hayang minus. Puguh Sari teh beuki geumpeur. Berek deku cai teh jeung keler geus kana meja. Hapunten Nen, sanes dihaja. Hapunten mata sia rok kami baseuh ieu. Susi ngajengkat bus ka kamarna. Maksudna mah rek disalin. Tapi manehna kakara inget yen teu mawa salin. Atuh beuki amek we. Teteh, Susi ngagorowok. aya naon Susi gogorowokan jiga anu dileuweung wae. Suryani nu tita tadi bengong nyampeurkeun manehna kaget. Nempo lalampahan adina anu sakitu kasar jeung garihalna. Nambut rok anu biru teh nu kapungkur dianggo ka pesta geuning. Cek Susi bari camerut. Begetna semu beureum. Neangan we anu sejen di dalomari nu eta mah geus eueuh. Dikamanakeun teteh piraku di kalawakeun onaman. Lain dijual kalowa tapi dibikeun ka Sari. Barang ngadenge kitu Susi beuki amek mun kongang mah hayang ngarekab da ka Sari teh nu dianggap cucuk rungkang di imah eta. Tapi teu kungsi ari kitu pertama ngan ukur ngageremet we dina hate cenah. Eta teh puguh diintip-intip rek dipenta. Teteh menyaah kene ka babu nya batan ka abdi. Leos Susi ka kamar lanceukna ngabri kelomari neangan keur salin. Sanggeus mangihrap dipake ari nu tadi kaceretan cai teh dilaan. Terus dijingjing dibawa ka dapur.
bari tetep jamotrot. Sari sese ayeuna sia buru Leungeun katuhu ngalungkeun rok kana beungeut Sari nu kenca nulak cangkeng. Pugoe Mang Damiri mani calangap bakat ku heran. Rek ngomong teu pok komo Sari mah teu bisa nemal. Tina awahing ku reuwas, rok Susi dibawa terus dirawu terus ngusap beungeut. hayo sese ayeuna garingkeun buru-buru piraku sia teu jaho kami teh can mawakeun salin pelegug sia mangga nen Sari kageter beungeutna pias. Susi nanaonan eta teh ulah kitu Susi teu pantes keun isukan deui nyeuseuh mah da aya waktuna pila kadar salin milihane baju teteh anu meujeuna teu meunang kitu. Suryani kapaksa ngomong sabab teu panuju kana kalakuan adina. Boga babu diogo mah nyaluntang kena teteh tong diogo. Susi kajengkat ka tepas, hatena mentegeg amek nyedek kana angen. Akibatna jadi seueul, gek diuk satengah mebeutkeun maneh. Kaayaan di Imah Yunus nu tadina ayem tentrem teh, ayeuna mah robah jadi hareudang bayeungyang. Loba pikahariwangeun. Nu ngarasakeun hal eta teh lain bae Sari, tapi oge Mang Damiri jeung Suryani. Anu pangbingung nama Suryani, kaditu kumaha kadi kumaha kasarinya kasusi saruanya ada adi. Aya-aya wae pikiran teh. Dah ari Susi bet kitu-kitu teuing lalampahan teh. Dasar budak diogo jadina. Kitu ya. Cek Suryani ngupat dina hatena. Terus nyamperkeun ka Sari nu harita geus aya deukeut kamar mandi. Keur ngaguser kue nyeuseuh rok Susi. Sari isukan deui. Ayeuna mah lain waktu na nyeuseuh atuh. Sarios nen da mung hiji ieu. Cek Sari tetep nyeuseuh. Yeuh jalankeun mah parentah kuring. Sabab di ieu imah nu kawasa teh kuring. Geus ulah dituluykeun. Isukan deui beurang nyeuseuh mah. Lain waktu na wayah kieu mah. Suryani tanes nyaritana atuh Sari ge nurut tadi kade kitu mah. Adita keneh seseuhan teh dikeuman dina ember. Tuluy diuk dina bangku deukeut lawang ka dapur. Hate Sari nyeredet peurih mun ras inget kana kekecapan Susi nu karasana garihal pisan. Ngan untung kasedih Sari teh kaupahan ku kanyahana Suryani. Geus teu kudu dipikiran Susi mah hampuraeun. Da bolon keneh can boga luang jeung pangalaman. Sawios enden abdi mah teu geuneuk teu maleukmeuk. Sakitu mah jamak sareng ngadeda leres. Kalepatan abdi teu taliti dina ngajalankeun padamelan. Teu kudu jadi pikiran keun bae da moal naon-naon. Pila kadarkeun aku cai enteh moal mata kotor kawas kumangsi. Suryani ngaleos ka tepas, nuturkeun Susi nu geus eta tadi cicing didinya. Ya motrot teh bari kekerot, hatena jengkel. Pikiran rungsing, pangna datang kadinya teh tadi nama hayang tentrem hate, tapi kalah tamah riweuh. Ya Susi, kajadian bieu ulah dilampahkeun deui. Salah eta teh. Sabab sarua jeung teu boga rasa kamanusaan, teu boga rasa rumasa. Kade ulah sakali-kali deui. Teteh mah teu satuju, teu panuju. Cek Suryani terang-terangan ngebrehkeun eusi hatena sangkan Susi teu ogoan. Abdi ngartos abdi teu aya hak kangge marentah si Sari. Margi si Sari teh kenging milarian Kang Yunus. Lain kadinya losna Susi teteh mangadidik ka hidep. Sangkan Susi diajar dewasa, diajar ngamalkeun prikamanusaan anu ku Susi sore isu kabaca kadenge jeung karasa. Pelajaran di sakola teh kudu diamalkeun di kulawarga. Yeuh kumaha carana ngahormat sasama hirup, kumaha carana ngahormat sasama manusia, jeung kumaha carana hirup kumbuh di masyarakat. Susi kudu diajar bergaul anu wajar, anu bener,
anu luyu jeung ajaran agama katut aturan negara sampai meh Susi terjun ke masyarakat. Susi teh kudu apal heula cara bergaul di lingkungan kulawarga. Contohna sikap Susi terhadap Sari kudu kumaha, sikap dunungan ka pembantu kumaha, ieu kudu diaji, dilenyepan jeung diamalkeun ku Susi. Jeung deui kudu inget Sari jeung Susi pada kaum Hawa anu ku Ibu Kartini mah yeuh geus diperjuangkeun sakuat tanaga sangkan harkat jeung darajatna satata jeung kaum Adam. Tak ayeuna geus laksana, wanita jeung pria geus sajajar luyu jeung ajaran agama Islam. Palebah mana luyuna? Nah make mamawakan ajaran Islam. Susi, baheula zaman jahiliyah di Arab darajat awewe teh ieu kacida rendahna. Nepi ka aya kajadian orok awewe dikubur hirup-hirup di ruang kerepes ku bapana sorangan. Lantaran cek anggapan maranehna boga anak awewe teh hidna. Tapi sabada datang agama Islam, darajat kaum wanita teh diangkat leuwih luhur batana laki. Tapi ka aya hiji katerangan anu netelakeun yen surga aya di hanapeun dampal suku Indung. Ari Indung teh apan awewe, ari urang apan kaum wanita alias awewe. Kudu garasa bagja yeuh boga darajat anu luhur jeung kacida dihormatna ku ajaran agama Islam. Tak ayeuna lenyepan ku Susi. Urang sararea ngaku agama Islam, Sari Islam, Susi Islam, teteh ge ngaku Islam. Jadi darajat Susi jeung Sari sarua ieu sarua. Nu beda teh nganasib jeung kadudukan. Susi mah dikadarkeun jadi awewe senang sagala aya da boga kolot anu mampu ngabiayaan. Sedangkan Sari dikadarkeun jadi jalma anu susah, anu kudu meres tanaga pikeun nyumponan pangabutuh hirupna. Tah kan sakitu beda nama da ari harkat jeung darajat mah sarua yeuh. Tapi babu tetap babu, teu bisa disaruakeun jeung dunungan teh. Memang babu jeung dunungan mah beda, moal bisa disaruakeun. Tapi sing inget nu kudu dipandang teh kaumna. Sarua pada kaum Hawa, kaum wanita. Yeuh, pangna Ibu Kartini totorojolan hayang ngangkat darajat kaum wanita teh apan ulah aya kajadian kieu. Ulah aya panghinaan ka hiji wanita nu kaparengan nasibna jiga Sari. Tah saha nu ngahina? Da Susi pa teu ngahina kasih Sari. Nyarekan sote bongan we pagaweanana goreng patut. Eueuh kanyaho teu sopan jeung gagabah. Cek Susi tetep teu narima kana papatah ti lanceukna. Nya pikeun ngomean anu salah jeung kurang nyugemakeun lain kitu carana Susi. Yeuh, urang teh kudu inget kana padoman urang nurutkeun aturan pamarentah. Coba baca jeung lenyepan eusining Pancasila. Terus amalkeun. Mun geus ngarti jeung daek ngamalkeun eta, moal aya kajadian jiga tadi. Susi teu nemalan. Manehna ukur ngarahuh narik napas jero. Dina hate gegeleneng amek kalanceukna. Nu terus-terusan mihak Ka Sari nu ku manehna dianggap babu goreng gawe. Susi, ngarti kana omongan teteh? Ngarti? Nya, rek dirobah kalakuan jiga tadi. Bade. Jawab Susi ngabohong. Padahal hatena mah kalah ka tambah keheul ka Sari jeung kalanceukna. Nya syukur ari kitu mah. Hayu urang ka jero. Ulah loba teuing ngangin bisi asup angin. No akhirna isukan teu bisa sakola. Suryani nuntun adina diajak ka jero imah. Tekung silila gerung-gerung aya sedan datang. Terus abus ka garasi jerut Yunus turun terus ka imah. Susi ngarti aya Yunus mah teu daekeun kedang-keding baeud. Bisa pisan ngarobah paromana teh.
atuh teka ciri runyam na hate teh. Kaayaan Susi lir ibarat kadongdong. Luarna luis, jerona mah pajejet, meni jemet jajauheun. Jiga salak, luarna karadak, tangkalna cucukan ari siki, meni luis. Mitra kaum dangu, Yunus jeung Suryani katut Susi kacaturkeun dahar ngariung bari ngobrol jiga anu gumiraнаker. Tapi disagigireun nu suka bunga, sari mah harita teh keur ngalamun sorangan. Geus inget deui ka Karmin, cicing di imah Yunus. Geus mimiti teu betah lantaran aya cucuk rungkang nyatana Susi. Duh kieu geuning ari kahirupan di kota. Parobahan teh estu ngadedak pisan. Jigana tengan ukur sagilek-sagilek. Ayeuna bodas, isukan macantang tu kitu. Ya Allah, mugi Gusti nang tayungan ka diri abdi. Tapi kapeuting sari gawe nak ngalamun. Mikiran nasib anu keur karanapan mun ngalaman kitu. Sok inget ka kolot nu ditinggalakeun di lemur. Pantosna teh beurang peuting mikiran anakna nu leungit. Sabab sari teh initna ka kota henteu bebeja. Kacaturkeun isukna Yunus jeung Suryani geus siap-siap rek init ka kantor. Tapi Susi macan mani-mani acan. Ngarengkol keneh di ngon jiga nu hoream hudang. Dari nyaring mah tita tadi ngeus ngan mung hudang. Sapeuting jeput Susi mikir. Manehna neangan akal hayang nyingkahkeun sari ti imah lanceukna. Kamari geus usaha ku jalan langsung mere pangaruh ka lanceukna, tapi lir ibarat nengar cadas. Batan hasil mah kalah matak nyeri sorangan. Susi, rek sakola moal. Geus beurang yeuh. Susi. Suryani ngetrokan panto bari nanya ka adina. Tapi Susi teu nemalan. Kalah menerkeun simut muntel sirah. Susi, Susi, rek sakola moal. Kulantaran teu ditemalan wae. Kapaksa panto dibuka terus Suryani abus ka kamar. Barang red kana tempat tidur Susi ngaringkuk di simut teu usik-usik. Atuh Suryani teh heraneun. Susi, geus beurang ieu teh. Gerah hudang bisi tinggalin pangajaran lain rek ngadon diajar ka dieu teh. Hayang lulus ujian. Susi ngulisik simut disingraikeun. Lieur teh. Hah? Lieur. Suryani ngadeuketan terus ngarampa tarang Susi. Sirah asa berat. Moal kiat sakola teh. Ka doktor atuh bisi katutuluyan. Moal waka teh. Sugan we moal kateterasan. Nya teu naon-naon ari sakira untupan mah. Tapi kumaha atuh? Data teh mah kudu ka kantor keur sibuk. Mun aya naon-naon na ka Mang Damiri we minta tulungnya atawa ka Sari. Mangga teh. Sawios abdi mah kantunkeun bae. Ya heug atuh ari kitu mah. Kade ulah mandi bisi katutuluyan. Mitra sanggeus papatah kitu mah Suryani jeung Yunus arinit ka kantor. Di imah tinggal tiluan. Nyatana Mang Damiri jeung Sari anu keur digarawe di dapur nurutkeun tugasna masing-masing. Ari Susi ngagoler keneh di kamar, can hayang bijil da lalanyung keneh. Jeung deui hulu angen asa seueul, palipisan gep-gepan, lain hareeng atawa salesma, lain pilek atawa demam. Tapi hate ngageremet keheul ka Sari hayang nyarekan saseubeuna.
rasakeun sia Sari ayeuna mah puas nyarekan teh geura diwarah ku aing mah sina karasaeun. Warejat Susi hudang kalawang simut dialungkeun. Jenang tung hareupeun kaca sedot-sedot nyisiran terus keluar ti kamar langsung ke dapur. Sari, beresan tempat tidur. Pokna bari nolak cangkeng di lawang dapur. Panona beureum ari Sari pok ngajawab. Mangga Nen, ieu pamang nuju ngumahan piring heula nya. Reka lawan sia buru-buru. Ari hayang badi gawe di dieu. Ulah bah kadudungan sia. Buru, ket bae piring mah, antep heula. Mangga Nen. Sari kapaksa ngagugu. Pagawean anu can anggeus ditinggalkeun terus ngumah heula leungeun. Leos ka kamar tidur Susi. Bari jeung kokompodan bakat kusieun. Susi nuturkeun bari tetep nolak cangkeng. Ayohna bae rek diajar jadi nyonya besar. Tutunyuk ka babu marentah ka bujang. Susi nangtung di lawang kamar ngamandoran Sari nurek meresan spray jeung bantal nu pabalatak. Sari, sarung bantal laadan kabeh. Seuseuh sing bersih. Spray ganti nu eta seuseuh. Dihandap kudu dipel sing bersih. Ramat lancah di luhur bersihan kudu apik digawe teh nya. Ulah pandu wae. Mangga Nen, mangga. Sari ukur sakitu ngajawabna. Leungeun ngageter sarta digawena jadi samara bola. Sabab spray nu geus diberesan teh. Kudu dilaan deui. Malah sarung bantal ge kare kamari pan digantina teh. Kaciri bersih keneh tapi kudu diseuseuh. Tapi Sari teu baha. Manehna nurut kana parentah dunungan. Sarung bantal jeung spray digulungkeun terus dikelek rek dibawa ka cai. Simutna sakalian jeung baju kuring bawa. Sari nu geus ngaleos balik deui. Op kana simut jeung baju Susi anu ngagantung dina kastop. Leos Sari kaluar deui ti kamar. Barang tepi ka lawang dapur gero deui Susi teh marentah. Ulah wakan ninggalkeun kamar atuh sapukeun heula ru. Ulah wakan ninggalkeun kamar atuh sapukeun heula runtahna. Tuh di pojok kalotor kertas ngayang keneh. Kayak bade ngabantun heula sapuna Nen. Nya buru-buru sia. Sari samar cabak jeung samar pola. Tagiwur alabatan di sanghareupan jaksa. Harita Bang Damiri teu tegaeun nempo Sari di kuah kieu. Kitu teh. Terus nyambeurkeun, "Nen, sawis atuh Mang sapali lah. Nyi Sari menuju mereskeun parabot dapur." Ulah pipilun Mang. Keun ieu mah urusan kuring. Mamang mah siram kembang, manuk jeung hayam paraban. Kade make cai sing apik. Ulah jorok. Sabab rekening ledeng teh gede wae. Sing karunya kadudungan. Susi tutunyuk keluar atuh Mang Damiri ukur narik napas jero. Leos keluar bari gegelendeng dina hatena dasar menak kagok cenah. Sangeunahna we marentah teh. Mun lain adi dunungan ditakol sia ku aing mah. Tapi kan samet dina hate eta teh da haripok mah henteu. Mang Damiri sieuneun ku Susi. Utamana mah era ku lanceukna. Kapaksa Mang Damiri teh ngajalankeun parentahna. Padahal mah unggal poe ge geus hideng teu kudu di itu eta deui. Harita Susi terus-terusan marentah ka Sari. Nu hiji can beres geus pok deui nitah nu sejen. Piring jeung parabot sejen can bersih geus kudu nyeuseuh. Karek ngagiles sabaju geus nitah miceun runtah. Karek jol miceun runtah Susi menta cek kopi panas jeung roti bakar.
karek soroti bakar geus nitah deui beberes ditepas. Atuh jadi kaweureun sari teh digawena teu puguh tibatan beres kalah acak-acakan leungeun we kotor tas ti dapur terus meresan majalah jeung koran nu tumpukanana teu rapi atuh majalah jadi kalotor. Susi ngambek tungtungna sari teh kawalahan pagawean teh eueuh nu angeus kabeh ngagantung jadi hanca. Gek sari diuk ngahulang bari ngusap kesang. Cager wahara mitra hanya kabujeng neng nong dinten enjing insyaallah kumang diteraskeun deui. Nuhun kana paratosanana hapunten samudaya kalapatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.